Ternyata setelah orang ngaji ngayahokeun tentang ilmu menjurus ke Allah disebut ilmu tasawuf. Tasawuf mah pakaian, baju rohna thariqah. Lamun urang nasawuf kemudian teu thariqah boga bajuna doang eueuh rohan. Urang norekat kemudian teu nasawuf aya rohna doang teu eueuh awakan eueuh bajuan tama juri. Lulumpatan kudu akur antara roh jeung baju. Dipake kurang rohna bajuna baju tasawuf dipetake kuari mah geus ngaliwatan syariat. Bahasa ngaliwatan lain berarti endek cicing eureun teu make syariat. Syariat mah jalan paranti kacai unggal poe tamah dilakukeun ku balerea. Nu bodoh wudu kitu, nu pinter wudu kitu. Nu bodoh salat kitu, nu pinter salat kitu. Akur bae mantak kulantaran teu maksud ka Allah. Dakwah yang berkat pondok pesantren yang maju diyayasankeun. Kemudian bergaul urang jang nambahan hirup ngamaju-maju kahirupan. Diondang babarengan jeung bupati lulumayanan. Etalah akibat teu norekat. Ai kitu ulah eta teh diondang ka bupati saha nu ngaulah-ulah. Jakudu diondang ku pamarentah baik-baik. Lamun urang kuari diondang ku DPR datangan sapira di dituna maca Fatihah tahlil ngaranna, maca kulhu, maca palak binas, ayat kursi tahlil, datang ka ditu ngan sanggeus datang ka ditu ulah barang dahar di imah DPR mah eta bae sakitu maksudna gedeg tahlil ulah barang dahar. Sebab kokocoranana nyana menang ti pamarentah, sedangkan pamarentah digaji nyana digaji ku pamarentah, menang ti pajak. Khroj ngaranna pajak haram hukumna. Geus ente datang jasa dua jelema malah tetangga dulur malah tahlil ngan sakali ditawaran nginum ulah. Geus lamun urang di ondang ku DPR ku pamarentah datang ka ditu cai mawa beuki kopi mawa beuki ngarokok mawa. Kos kitu biasa bae urang. Ke situ ulah haju mak lulumayanan cara si eta ulah datang dakwah tahlil datang dari itu orang leka maotan ieu dititah maca yasin baca kurang ibadah di imah maca di ditu maca beda tempat doang ibadah aja pangeran nama akur Allah kene yasina eta kene hayu. Nah ngan ketika orang dibere amplop balik tek bae nah iyalah ulah diterima mun leutik. Tuh sia masuk aju kitu bae. Akur teh cenah kiai kitu mah. Sia mah ngakuranna nu kitu bae kan. Ulah. Aduh cenah ieu mah mun teu diterima fitnah. Nah, Bapak terima. Datang ka ieu mah bisa ke. Sakeun tempat. Dijan pamajikan. Ieu mah ulah dicokot ulah dipakadah. Urang meunang di pamarentah antepkeun bae. Emang anak kan moal anak kan mah. Antepkeun bae coba hayang nyaho menang sabulan pamajikanna kali berikeun emas banyak kan atuh keteuna naon ja emas bate di dahar ieu tuh si ngamimiti ya hese bae hirupna di dieu urang ku asaroh mah pek bae aja urang mah atuh manusia makhluk sosial hubungan antara urang jeung manusia boro-boro antara urang pepada manusia jeung hewan ge urang aya hubungan. Tuh masalah pek baik diondang ku camat, diondang ku bupati, diondang ku gubernur ngan awas Allah ningalikeun neuleuna Allah ka qalbu wal qalbu mahallun nazri hate tempat neuleu Allah neuleu. Ya Allah ya Rabbi Gusti abdi diondang ku ari ka pendopo nyanggakeun sadaya-daya abdi nu Gusti meureun maran abdi diondang ge nyana aya kabutuh hayang dipangmacakeun yasin supaya nagara ieu bareres. Ulah aya kumaha abdi bade peduli Gusti
Bupati ge hamba Gusti, PNS sadayana ge hamba Gusti, nyangakeun sadaya-daya abdi bade macakeun Yasin Gusti di pendopo baca. Ketika urang dirinya disuguhan ulah ngadahar buat ente mangga kayak mante teh ieu nuju marules bae beuteung ieu. Oh emang muhun buku kadi kita sih ieu heula ya dikerokan heula ku pamajikan lu teu pati akur. Osok ngopi ente mun aya bungkus bae 2 kilo mah. Tah mah Habib Rozako tah mah tuh. Ulah kuat duh Gusti ampura sandes abdi tara ngopi Gusti Maha Uninga abdi mun rada puyeng-puyeng osok ngopi beuki abdi ka ngopi jahalal jeung sarada ngabantuan nisbat disim abdi mah tah kopi teh mun tas ngopi teh sok sarada calalenghar ngan kulantaran kokocoranna teh jelas Gusti kan al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahum umurum mustabihat ku ayana sakitu abdi can jelas ieu teh kokocoranana ku ayana sakitu abdi bade nahan moal kudu barang dahar di dieu nyangakeun sadaya-daya ka Gusti abdi maka dieu teh sakadar kepedulian abdi terhadap bangsa jeung negara. Allah Maha Uning luhur teh luhur kajen kumaha ye asana dipacok Garuda teh. Oh, urusan keur ngaji urang nyaritakeun haram subat ieu bupati kos kitu nya dan gubernur nagara kos itu keur ngaji ketika praktek teu kudu ngomong-ngomong urang praktek da diundang ku bupati mangga ulah ngomong urang keur praktek Allah neuleukeun hate urang diundang urang ku DPR atuh sarua manusia nya ge lain babi lain anjing datang atuh ka tetangga urang eueuh masalah praktekkeun ulah ngomong sia mah loba haram ulah ngomong eta mah waktu praktek abdi datang rek tahlil kepedulian abdi sebagai tetangga sebagai pekawau abdi sebagai sahibul wilayah tapi abdi ngajaga soal paharaman Allah Maha Uninga urusan muamalahna urang jeung Allah nu Maha Uninga kitu praktek tasawuf lain haju haram sapeker praktek ieu mah sapeker haram ai duit pamarentah dilebok sapeker haram ai HP boga 5 malah boga showroom segala lain tasawuf mah ka Allah bagian batin tasawuf toriko kana ye atuh mantak sakikituna bae teu ngopenan batin urang diondang ayeuna ku hiji jelema renungkeun ku urang naon ieu usahana oh ternyata nyana usahana ieu di bank ai bank teh tempat riba datang urang jeung udah dibacana Yasin datang jadi zikir komo kata tanggaan jeung kaduluran eueuh masalah ketika urang ditawaran dahar jeung nginum gula rada keur megah ye hampura bae sok Haji Bendi terus urang ada teh lah kalau malah kaya emang kunaon ge henteu rada ieu wah tuh Haji Bendi mah teu boga hitungan naon blak aduh nyana mah teu boga perhitungan naon biasa bae malah ngaberkat di urang mah nyaritakeun beusih henteu khusu salat tuh atuh aing biasa ieu teh khusu macam nyana teh eueuh nya utang hitung ka situ cenah mah ya teu biasa bae atuh emang setengah jelema ieu nyana mah tuh tuh teu kahartieun ku cenah mah nah eta lah oh paling ge kiai mah geus dahar tadi emang geus nyana batung turun mah urang titah 2 kali nu haji bagian kula dahar kula waktu 2 kali asa ngeunaheun pan nyana dieu pohara jasa tuh eta kikituanana nu hese ge urusan urang jeung Allah ulah loba mun keur ngaji meta waktu praktek tuh ulah tah praktek ketersinggungan keur praktek cilaka ya tuh biasa bae ngobrol tuh biasa bae ngarokok urang mawa urang sakieu aya rokok dibere henteu ieu tama jangan Haji Bendi bae tuh dibawa ku nyana atuh jangan bae nu gemuh mah tuh wara urang nah eta muamalah urang datang ka mana kan keur ditingalikeun ku Allah begitu datang ka imah bener sia horengan dek bacakeun ayat-ayat aing
kuari di Kadulawang orang datang kadinya aya nu maot hayang jasa tatangga diri nyolateun tanu pertama nu kadua mah ranter kaduluran beureun nyolateun nu pertama henteu nu aya di ditu bae terus bae di nungguan di dinya tah tatangga henteu bae endahan aju kula dipanggil diuk di tukang teh dia nanya endahan kos kitu henteu bae geus deuk tatangga deuk saha keur ka Allah ieu mah salah sabodo deuk nyalahkeun teh naon sebab aing mah keur ka Allah tuh ang badan henteu bae geus henteu ang nu henteu bae ai urang mah lamun henteu lantaran muasyarah ai daek sing bisa hate sing ada jaga oh tinggal sarua bae anda adapun nu muasyarah bisa sarua nu henteu bisa sarua ieu mah ongkoh henteu tapi cegekan ulah teu loba omong buya sugan ngomong naon henteu ang badan sugan loba omong loba henteu biasa bae sebab teu urusan pribadi hubungan jeung Allah ke besi timbul ujub besi timbul takabur hanas ku hanas siga nu heueuh horeng aya ujuban jang naon artina ieu mah sorangan deuk ka Allah ku cara cicing geus biasa kitu lamun teu bisa lamun urang bisa muasyarah jaga hate ayo bae tuh bareng-bareng ngobrol jeung lurah ngobrol biasa aja jeung cau janyana ge jelema sarua ngan aya calingan dong seutik caling batin maksudna atuh biasa bae sing ada urang kagorowo tinggal kitu bae dijaga sok bae ta eta ngaranna deuk ka Allah ialah thariqah bajuna ngaranna tasawuf berangkat beat heula urang mah kulantaran encan beat atuh teu aya maksud jeung tujuan kan urang mah maksud jeung tujuan urang deuk ka Allah sarua ngan bersyariat eueuh anu ngabeat ketika urang beat sasalaman deuk ka mana sia deuk ka Allah catet asupkeun pelakeun di jero hate bahwa sia deuk ka Allah ti Allah ku Allah ka Allah pelakeun di jero hate ketika deuk kalengkah deuk ka Allah deuk silaturahmi deuk ka Allah deuk salat deuk ka Allah deuk dagang deuk ka Allah deuk haji deuk ka Allah lamun deuk ka Allah urusan ruhanina sebab ruhani mah teu perlu dahar teu perlu nginum nu perlu dahar mah awak ruhani mah teu perlu jima ruhani mah teu pernah hees nu hees mah mata ieu ruhani teu pernah hees nu mantap ketika urang hees ruhani teu betaheun ngalayang kaluar ngimpilah urang mun kapanggih jeung naon-naon ketika geus datang ka waktuna asup deui teu hees ruhani mah dimimiti diciptakeun ku Gusti Allah ruh diasupkeun ka awak urang teu hees nu mantap aya impian awak urang anu hees mata zahir nah deuk ka Allah kan sumuhun saha nu dituturkeun atuh deuk ka Allah saha nu geus wau ka Allah saha nu geus wau ka Allah Kangjeng Nabi mah teu kazamanan saha sahabat ge sarua tabiin teu kazamanan saha atbat tabiin teu kazamanan saha tuh guru urang nu ngabeat urang sok tuturkeun eta urang nuturkeun guru urang sarua jeung nuturkeun guruna guru urang sarua jeung nuturkeun guruna urang saurang nuturkeun guruna guru urang sarua guruna guru tuh kan di kul nantak di Quranage kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ente deuk ka Allah cak Kangjeng Nabi tuturkeun kula atuh Kangjeng Nabi dan geus eueuh sarua bae ente deuk ka Allah cak guru tuturkeun Kangjeng Nabi guruna geus eueuh deui ente deuk ka Allah tuturkeun guruna anu ngaguru ka Kangjeng Nabi atuh terus bae pa guru nah nu mantap dibombardir ku Wahabi tidak ada silsilah-silsilahan dibombardir ku Muhammadiyah tidak ada silsilah-silsilahan deuk ka Allah mah cukup baca Quran atuh pek-pek teh ngan datang ka mana coba nyana kekuatan beatna mal bisa urang kan nuturkeun guru tah mulai nah dimimiti dunia kudu ditinggalkeun cak guru kemudian makhluk kudu ditinggalkeun nu mantep guru torekat sok macem-macem tinggalkeun dunia ku sia nya guys makhluk tinggalkeun nya sia boga pamajikan boga neula aing segi bagus da pamajikan sia tinggalkeun tah pamajikan sia ayo jangan aing guru torekat oplo goblok da guru torekat hibahkeun ka aing aing bukan guru sia aing resep ku pamajikan sia bae non aduh ya guru tarekat mikung ieu mogos ge tuh aya guru tarekat boga pamijikan 12
bogus halal cek nyelet ya guru tarekat mah geus usul ilallah usul itil tamatu ilallah itu tanggal 12 mah beblok ta guru tarekat jadi kumaha nuturkeun ana tuh ye ditahul ngelingitkeun nafsu pugujanana ambaleh jeung nafsu mulai urang dika Allah kendek dituntun ku guru urang lantaran guru urang mah geus wawuh kalawang Gusti Allah pernah asup nungtun murid-murid dan nuker dicekelan ku setan ku iblis ke ditoelan ku guru nayu ka dieu hayu ka dieu sakedeung atuh mimiti buka baju na ka tembong rembay buluna oh wah jagong bego Gusti Allah lu aku siapa kadinya bae sih pikiranna ngeres nah ditungtunlah ku guru sok guru nungtun hudangnya mun peuting etalah lantaran urang can bisa asal hudang behelanan mandi wudu salat 2 rakaat kitu baheula sok berangkat engke dibere maca sholawat heula lantaran Kangjeng Nabi teh nu boga kuncina urang teh ditah nuturkeun kangjeng teh uswatun hasanah lobakeun maca sholawat abeh gembur ya bagus sok geus loba maca sholawatna terus ditungtun ku guru ulah kieu eta teh naon ngalepaskeun nafsu ngan ai ku ceramah mah ku pidato urang unggut-unggutan praktekeun tentu lalaunan sakaligus guru kujana ente langsung kita puasa ente sebab naon akhir zaman ai baheula mah lantaran mundal kayakinanana cicing sia ulah dahar baheula mah kitu tah bere pagawean ieu ai ku ari mah lalaunan bae kieu baheula wiridna ieu sakaligus ambalaya moal bisa sok laun heula lantaran nyana pernah ditungtun ku guru bisa nungtun batur ketika urangan maca kitab doang ndek nungtun kumaha aja urang kita pernah praktek meraktekeunana nu hese ieu teh kaleungiteun nafsu nu sabenerna mah ngan digulugat galigutkeun kieu lah ka dieu lah ujung-ujungna mah ndek kaleungitkeun nafsu sabenerna mah ngan digulugat galigutkeun lantaran nyana keur gupak di nafsu kebo lamun keur gupak urang dipaksa ye kita hanjak wow eta teh buntutna sing hade buntutna kupat kapit plak teh bila perlu nyana ngapit anu nungtun kebo ieu ulah ateukeun lalaunan endek ngaleungitkeun nafsu nah ke diarahan giraha ieu kan can lemah mamal bisa kudu nemah heula tambahan ku urang ku meraktekeun salat ujung-ujung namakan ieu teh dek ngaleungitkeun nafsu supaya salat ngeunaheun urang datang ka jam ieu detik ieu menit ieu can bisa salat ngeunaheun kulantaran naon encan sadarna bahwa urang keur salat panu ngeunaheun mah urang teh sadar jasa bahwa urang keur maca Fatihah urang teh sadar keur maca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi urang teh sadar moal bisa sadar lamun teu hadir Gusti Allah na jaka sadaran eta teh urang teh dibarengan ku rasa hadir ka Gusti Allah kamari mah kapan asa dideuleukeun doang ku ari mah asa hadir Gusti Allah ai neuleukeun mah kapan ai Allah mah di mana bae ge bisa neuleuk tanpa make empanon Gusti Allah ku ari mah asa hadir Gusti Allah teh ndek kahadirkeun Gusti Allah di diri urang kamana tuh Gusti Allah dihadirkeun kapan Allah teh al huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin Allah teh nu maha awal Allah nu maha akhir Allah nu maha zahir Allah nu maha batin zahir jeung batin teh Allah mulai ngarenungkan urang oh zahir Allah batin Allah berarti nu zahir Allah nu batin Allah endek dihadirkeun ka hate urang teh guru teh meta Allah teh az-zahir wal batin ditambahanku wa innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum di urang deuk ka Allah, ya Allah na di mana? Di diri urang. Cahayana
Ayat nur ilahi ayat nur Kangjeng Nabi dihijikeun nur Allah teh kapan jadi nur Kangjeng Nabi. Nur Kangjeng Nabi teh kapan ieu dunia tina nur Kangjeng Nabi kabeh ge ketika Allah nyokot nurna sakobdotan dijadikeun Kangjeng Nabi dibagi opat eta nur Kangjeng Nabi teh. Tak ieu di antara nur Kangjeng Nabi teh nu dijadikeun langit bumi dijadikeun aras dijadikeun kolam wabah ieu teh kaluar ti nur Kangjeng Nabi. Urang hadirkeun heula nur Kangjeng Nabi di diri urang sorangan ku cara lobakeun maca sholawat. Moal hadir nur Kangjeng lamun urang teu maca sholawat kajen ku kumaha ge? Moal hadir dihadir-hadirkeun ge Muhammad 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 endahan Muhammad Cikupa nu hadir teu bisa. Atau kalau bisa aja lain dihadirkan kos gitu perasaan urang ku maca sholawat hadir sorangan Kangjeng. Ketika Kangjeng Nabi nur naga hadir di diri urang sabab guru urang maka urang nyaho nur Kangjeng Nabi teh nur Allah hadir di jero hate. Ikeun keur carita ieu mah ieu praktekeun coba. Nah eta meraktekeun teh kudu aya guru. Ieu keur carita pan ieu mah sok dihadir-hadirkeun ge kurang. Ojah heueuh paling jaheuh doang. Barang datang maka imah ojah henteu. Aya. Mulai oh iya asa aya da nur di awak urang cahayaana. Tuh iya isin timbul isin bakal. Nah mulai kahalangan kan eta ku nafsu piceuna. Nementek walib ni Yazid rahimahullah fa in talabat kan nafsu yauman bi syahwatin lamun nafsu mikahayang ka anjeun dina hiji poe melalui syahwatna hayang dahar anu ngeunah hayang nginum anu ngeunah hayang make anu bagus hayang kendaraan anu pangeunah-ngeunah eta kan watak manusia nafsu ngaranna hayang ngaleuyan batur mun pakaian hayang pang bagus na ngelehkeun batur mun dahar hayang pangeunahna ngelehkeun batur mun imah hayang pang bagus na ngelehkeun batur mun kendaraan hayang pang mewahna ngelehkeun batur nafsu dilengitkan kurang nafsu na coba kurang dilengitkan nafsu mun teh edan sia dilalaunankeun ku guru disederhanakeun nu mentak urang mun kabeuli nu 500.000 tapi aya beulieun anu 300 bae turun setik kabeuli nu 300.000 ieu teh ngan aya anu 200.000 ge eta geus hebat eta teh bisa ngeueuhkeun nafsu tidak harga 300 karena 200 dina 200 aya anu 100.000 lah kabeuli padahal mah aya dunia nganjang naon jan nutupan aurat doang belilah nu 100.000 eta keur perang ngaran talalaunakeun teu bisa sakaligus urang dahar ieu teh sabenerna mah ngeunaheun jasa jeung daging hayang urang ngadahar daging hayam teh mentok segede kieu atuh ngan teu kuat jasa cokot bae daging hayam ngan ulah loba-loba ala kadarkeun setengahna bae eta geus perang padahal mah hayang keneh ngan setengahna bae aja isukna hayang deui teh geus kamari setengah jakos kitu keneh lah nafsu ngasaparapat bae eta perang ngaranna disederhanakeun anu bisa nyederhanakeun lain guru urang nu meraktekeun guru mangan sakadar ngabimbing nu praktek baja urang-urang keneh nah nu mantak eueuh halqah kuari teh eueuh riungan supi lantaran teu kararuateun kuduna mah saminggu sakali abeh kajahoan perkembangan murid dina pake dina dahar dina nginum dina sare dina wirid kayak dikadeuleuan lantaran mun geus jadi nomor kahiji bakal kitu nu kadua mun geus jadi bakal kitu aya cirina dina rakaat pokos urang pepelakan melake sirungan melak deui ngombreng melak buah kembangan buahan kajahoan norekat sarua deka Allah datang ka manana dibimbing ku guru bakal kanyaho nanti teh kudu nanya ka guru mah geus bae hayuh bae laksanakeun nanya deui ira naik dibebeseun sia ku guru naik sia ku tilok ngawirid sia teu geus ngawirid teh kamari bae ngawirid pelet sia mah tuh deka Allah taman deka si eta deka manul mesem teh anu sungutna kos jin teh beulah ka handap Talabat kana suyauman misyawatin wa kana ilayya lil khilafi tariqun ayalah jalan untuk nyulayaan kana nafsu
hayangna ka kaler nafsu sulayaan urang ka kidul, nafsu hayang ka kulon sulayaan urang ka wetan, nafsu hayang baju nu eta nu beureum urang beulikeun nu hideung, nafsu urang hayang lepis coba urang potong ku ari meuli samping bae, nafsu sulayaan ku urang selalu sulayan. Urang indah jasa lamun ka kota ku ari make calana necis jasa di papantes ku urang make calana nu rapih meunang istri ka uol teh aju urang make batik pantes jasa make kopea nu hideung ngajeripit okos depak jadi urang tuh eta kan nafsu urang teh okos kitu teh sulayaan ku urang awak coba pakai samping sia kabeh kalau make calana embung isin eta nafsu ngaranna samping make samping teh eta make samping teh lain bagus supaya nafsu urangna pudar sanggeus da urang make samping ku ari ku urang dinasehatan deui aya kanikmatan sia make sampingnya pajar-pajar make jubah sia dijubahkeun ku ari mah samping dipake jubah dipake ka kota sorban dipake kadeuleu ku batur horeng edan anyar tuh iyalah pada tinggalkan ku anjeun khalif mahawathu naon dipakahayang ku nafsu sulayaan ieu hese jasa ta nyulayan nafsu eta keur carita pakaian keur carita kadaharan nu mantak cumplang-campling ka dituna eta teh ngaranna keur ngawarah nafsu keur ngawarah nafsu eta teh cumplang-campling kumaha kahayangna ulah dituturkeun kahayang nafsu eta keur carita kitu ku ari keur carita udang ti beuti urang reup sare jam 10 udang jam 1 atau jam 2 cek nafsu urang teh cek nafsu bo atuh ieu lamun urang udang mah isukna bakal tunduh engke jadi panyakit nafsu ngaranna urang dinasehatan ku watek sulayan oh kahayang nafsu mah ieu teh SD urang udang nafsu diwarah ku aing sia pandian ku aing sia ku ari maca sholawat salat dan lain sebagainya ibadah lah isukna pasti tunduh kajen tunduh kakak sapeuti isukna kitu deui istiqomahkeun ku urang kadituna moal kadituna beuki berat bebejakan ka guru jageuninganan dipaksakeun udang peuting ge capek jageuninganan jadi penyakit oh atuh sia mah ngerasa sia kan bejakeun ka diri sia aing teh ka Allah gitu sedengkeun awak urang teh dadamelan Allah jaloba wali Allah nu geus dibere kuat mah jamun nangieun Allah tunduh nangieun Allah tina nafsu teh balikeun ka nu bogana Gusti abdi teh kitu hayang ka Gusti jaloba geuninganan hamba Gusti nu geus usul ka Gusti teh geuninganan teu kudu sararegeh geuning kuat atuh bere abdi sacak-celak kekuatan Gusti ja abdi ge sami-sami bade ka Allah ieu lain nu abdi awak teh mata nu Gusti celin nu Gusti awak anu Gusti nyanggakeun sadaya-daya bejana wa unu geus usul ka Allah mah cukup ku subhanallah ge kuat bae abdi mah kadanan ku kitu ulah dibere tunduh bae pasrahkeun diri urang janu Allah isukna bakalna kuat urang ESP kejeun ku kumaha kuat nya urang papasrahan ka Gusti terus bae tanaman teu kudu aya guru teh bebeja ka guru pasrahkeun ka Gusti pasrahkeun ulah rasa nu sorangan satungtung rasa nu sorangan urang urusan awak malulu ieu lah kudu kieu lah eta teh ngaranna campur tangan urang di urusan Allah pasrahkeun geus setik-setik ka Gusti Allah bakal dibere kekuatan ketika urang geus nol jasa geus nol urang sorangan bakal ngarasakeun kok hampang jeung geunaheun aya aturan urang teu sare misalnya sapoe sapeting dua poe peting kok teu sare aju ngeunaheun ibarat kok teu naon urang sorangan ka awak urang sorangan bakal aneh tak ketika aneh urang ka awak sorangan aing hebat ya tunduh deui asal boga ka diri sorangan bae pengakuan tunduh deui tapi lamun dipasrahkeun oh abong nu Gusti dikagustikeun jalain abdi hakikatna mah ditariku Gusti majzub ngaranna diayakeun nang Gusti teu nang mesen urang ku ari di ka Allah keuna ge ieu mah sejak abdi tapi nang hakikatna mah nang Gusti nu mantek Sayyidina Ali ditanya ya Ali ante kumaha eta usul ka Allah abdi usul ka Allah ku Allah lain ku abdi tuh nu
mentak urusan nafsu satungtung nafsu mapan urang bagian anak dipasrahkan ka Gusti Allah ketika nafsu hayang tinggalkeun sulayan fada'a wa khalif wallahu a'lam bissawab.